liur geuning kikituan teh tarbian kawanan tingluyu sabilulunan sahanu reka haragaan iwati bangsa sorangan iwati bangsa sorangan jika bobotoh doma gitu nya kumaha kira-kira cenah awewena bakal beunang teteh Dewi naon teh Nila Ningrum acan dalam untuk dibikin mau orang gempur tempatnya jadilah padahal anak uing oge parawan uing daek jadi boga mantu ka raja lah cuma bapana bolotot gitu mah cantik anak aing mah meles di mana sakolana ayeuna geus maot belut sisit sabanara kapirana siang jadi masing karingci masing imun perang putih kadekan jongjonan teuing salira kedah di jari jaga kedah dijaga sing dedeh kaji waraga anu jirimna waruga supaya nepi kajaga naon heula urang reureuh heula ha reureuh capek nya capek hari mana geus daang geus tadi yang goreng lauk
jeung lauk kurang majeng lauk tipe Haji Apo jeung burayak digoreng garing leheng nu bada leunghar mah jeung burayak aing bawa dahar teh saya aya jeung babat raweuy atuh eta balen saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat raweuy lain babat muning lain babat doma lain babat naon babat tok peda babat tok rebab sakitu oke curi malasada paling tangan babalean pangamusna uluh aing teu ngarti ungah ngomong sieu ye ungah heot iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah cing sok atuh panghartikeun terjemahkeun ku heug heug uing ditepikeun supaya ngarti ngahaturkeun simah baktos ti abdi Gusti ditarima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalamar putri urang mana urang pasantren Banyu Kancana. Oh hari ku kitu teh mah urang teh da tugas kudu dilaksanakeun wayahna we ai gaji iraha lain naon atuh anjing teh kumaha urang teh sararea ai balikna iraha lain naon atuh sok cimben teh teh ai kukit salaras komo panjang teuing anjing atuh kahar teh panjang teuing terus ya siang ngomong aja coba mau ngaisin panjang deui sok atuh nyanyi anjing teh mah tuh disudi teh aing mah nah cukup belum sia teh gede eta bisa setan katipu aing puas ya katipu goblok ku aing sana hideung sabaranta temong ngamewan ngacai anjing aduh ngader deui tobat ieu Maha Prabu si goblok pake jeung mahkota segala ningangkeun ngacai helah karunya kagegeloan urang sieu teh hayang jadi pejabat
wah cager semua aja syukur ya. Nah, saya tinggal teke kerepesan. Dan ngingga diulang simut aing mah. Alah. Oh, diulang simut kita mah. Dara ramang sadayana. Mojo, mojo bagja. Sadayana warga. Bagja dara ramang mah sadayana. Kawan-kawan datang sadaya. Kawan-kawan dara datang sadayana. Datang bagja. Bagja harapan sadayana tuh. Maksudna ngalamar parawannya. Kahayang raja laksanakan sama saya sadayana. Sabab ganjaran raja akan saya. Sadayana balad-balad, sadayana bagja bakal ngahakan. Ngahakan naon? Hadiah umurnya. Hadiah ti raja. Kadenge ku ini. Didenge-denge teh ngomongna teh dina awe sia mah. Nah, salah. Lain salah, goblok. Nanti bisa nyebut, kagak. Kagak dapat saya mah. Hanya A saja. Lamu nyebut teh, A saja. Lamu nyebut I, A. Lamu nyebut E, A. Lamu nyebut U, A. Jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta. Ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran. Bener. Alah, bener euy. Ai nyebut Dayeuh Kolot tetangga saya. Ya, anjing. Jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat barang hakan, nyebut irung alat napas, nyebut panon mata, leungeun pandangan tangan, suku alat ngalangkat. Teu dipikir heula. Spontan gila. Bener euy. Jika sapopoena kitu teh. Nyebut cing, cangkeling, manuk cingkleng, cing neten, naon cing? Apa-apaan. Apa-apaan. Kayak jalma ayan. Nyebut, kawas nyebut nugelo teh jalma ayan. Nyebut Haji Apo, kakak saya. Adina itu. Bisa. Paman si Apep itu. Aduh. Ampun Gusti nu Maha Agus dibere nu hese anjing. Bapana anak nakal itu. Dibere nu hese mangga saya mah tak akan bangga. Bener nu hese pabelit. Dia gerak dia apa? Dia kagak. Jangan banyak anak-anak. Ye, khidmah yang omongkan belegu. Kagak. Ye. Jangan. Ye, tisha kali mah. Jangan . Jangan. Nah, cek maneh teh naon. Cek nyebut ulah naon. Cek situ teh jangan. Keke dipaksa. Ya. Heuh anjing ari poho. Aduh. Alah, nyebut kanyut. Tatanggana palangkakan. Anjing.
nyebut bujur pantat nyebut ngising kababayan alah sia nu hese naon nya ye sia nyebut bool hese aja ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus ya teh goblok katipu aing goblok teh Denawa samya merbayaksa samya pada merbayakna wontening satengah waktu ayeuna urang sadaya sasat tereh nepi tak kaeta pertapan Banyu Kanjana teh euy. Ari awewena teh nya anje teh gulis, ada urang oge can heulu. Anu penting mah kapalai raja urang laksana heuh nya. Urang mangan ukur pancen. Kumaha cenah? Kumaha ayeuna? Tah Air raja urang teh ayeuna keur kaitu ngalamar ayeuna teh ieu tempat pertapan teh kudu ditingker 10 meter duaan mah ku urang. Maksudna sabab yakin raja urang teh pesimis. Ari pesimis nyaeta teu yakin eret dibikeunna eta awewe sabab ningali syariat. Raja urang teh suku diu awak buta diri terheung reseksi moal mungkin ditarima. Tangtuna oge kudu diterima.